Saha jalma batal wudu maka haram. Opat rupa hiji solat coba paham. Dua towab katilu nanya bak Quran. Najan tulisan sa ayat dina papan. Opat mawa Quran anging diwenangan dina barang ulah niat mawa Quran. Opat mawa Quran anging diwenangan dina barang ulah niat mawa Quran. Haram kajalma nu junub genep rupa. Ari anu opat tadi jangan lupa. 5 cicing di masjid anging dipipir. Genep maca Quran anging niat zikir. Ari paharaman sabab haid jeung nifas 10 genep nu tadi jangan waswas. 7 puasa jeung tolak kadalapan. Ari ngaliwat ka masjid kasalapan. Haram liwat lamun getih sieun ngecret. Ukur makruh lamun aman urat aret. 10 dialap suka antarana. Tuur bujal najan teu aya sawatna. Haram liwat lamun getih sieun ngecret. Ukur makruh lamun aman urat aret. 10 dialap suka antarana. Tuur bujal najan teu aya syahwatna.